Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten ya para pamirsa. Wilujeng petpangdi di channel iHealth. Orang ayeuna meudar ngeunaan pupujian. Naon atuh ari pupujian teh? Pupujian teh sabangsa nadong ya biasanya dinyanyikan di masjid-masjid atau di musola atau di madrasah. Eta sebat pupujian. Nah, naon atuh aya fungsi pupujian teh? Fungsi pupujian biasanya mangrupa fungsi sosial. Atuh kusabab disebut fungsi sosial biasanya mangaruhan pikiran, rasa manusia. Ku kituna pupujian biasanya ngandung unsur artikan. Nah, kumaha bentukna pupujian? Bentukna mangrupa syair. Nah, syair. Apaan pupujian mah mangrupa pangaruh tina ajaran Islam. Jadi ayana pupujian teh sanggeus Islam asup ke Indonesia. Jadi bentukna mangrupa syair. Nah, aya perbedaan pupujian jeung syair. Aya tantuna. Pupujian mah dipangaruhan kuna tina sastra Sunda ya. Jadi ente ukur tina syair atau dina Purwakanti pupujian mah variatif untuk kudu aa. Nah, Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana eta aa. Nah, pupujian mah aya nu aya ya aya nu oge aya ya. Nah, eta bedana. Nah, pami syair mah kudu kitu, tapi pupujian mah aya pangaruh tina sastra Sunda ya. Salajengna bentuk pupujian nurutkeun Yuslusiana, anjeunna seorang profesor ahli sastra Sunda aya genep cenah. Nu kahiji nyaeta pupujian anu eusina muji ka Allah. Anu kedua pupujian salawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Anu katilu pupujian syafaat kanggo Kangjeng Nabi Muhammad. Anu kaopat mangrupa ajaran agama Islam. Nu kalima nyaeta nasihat pikeun amal ibadah ya, amal soleh atawa nyegah kamaksiatan. Anu terakhir kagenep nyaeta tobat ka Pangeran ya, eta ngeunaan pupujian. Pak, pasian contoh sejenak. Bapak sering ngadongkeun pupujian nu di masjid biasana kieu ya. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alni imaman wa nuraw wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhum ma nasitu wa alimna minhum ma jahiltu warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar waj'alhu hujjata li ya rabbal alamin. Nah, biasana lamun di masjid tas baca Al-Qur'an ya. Salah satu pupujian sur pisan pupujian teh ya. Nah, mung sakitu materi dinget ieu mudah-mudahan aya manfaatna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.